Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ngobrol terus. channel Alkim Salamnya. Ya. Wabillahi hidayah. Ayo ada ikan mengenah we sadaya. Iya. Bila kok bila kan cakap bila. Ngomong aing mah ari geus kieu karena ngomong sia mah. Kita di sini. Nah, manusana kitu. Kumaha gitu. Kumaha apa? Ari keur kieu mah tara ingat. Mun dialingeun keuh nya pokokna. Abang saanyun geus sarua kitu ah. Ah boh maneh ngobugol beunteut teh. Ah, Cepot mah. sekali. Nah gitu sadaya. Aduh ya Allah. Tapi kita poho keur ngobrol andang we jadi suguhan adel di koro deh. Ya. Jika dulu kali sekali poho Khususnya kan cepot kan. orang cengkat sadaya nyaho. Ngena diuk rem cengkat. Kalau balasan manusia mah bos. Heeh. Balasan. Pajar ke poho pada mau buat duitna. Tong sanyalak urang bangsa kuring, bangsa mana ge mau kieu sarua. Leuwih boa. Da teh katerampok kumarane. Nah, manusia mah katanya poho kuring. Kan kuring mah teu. Bintang di zaman di walau diberi kemuliaan. Mana tidak mulia. Acan. Ini dosa sih teh. Aduh. Bade ningali ditinggalian. Ulah sade tinggalin sih teh. Tinggalin mah anu indah. Papatahan ah. Santri eta. Sih teh nu jualan sing istiqomah jualan nama Amin. sing sabar. Kan dia doa nama. Lain minta untung urang. Nya da Allah menyahom. Matak dagang ge yang untung kan gitu. Tapi minta barokah. Minta sing jadi ngeunah ieu basona katapi kudu meuli kan gitu. Sing jadi ngawargeun. Sing jadi pikar sepeun. Eta we urang doa mah. Urusan payu mah Allah da Allah. Lain si loba nu sok daragang. Sok marake maraneh tabang samaneh. Teuing bos. Oh, maneh mah memang henteu. Ah sarua manusia oge. Lain sok make naon itu tadi dagang teh. Panglaris. Punya kuring mah. Nya kuring. Nya ku lain kudu nyaho. Lain kudu nurutan, kudu nyaho nya man osoknya kali itunya. Aya. Da doraka teu beunang. Itu aya. Hah? Jelema teh lobaan kitu. Heuh pan teu beunang. Loba cuma berlaris. Dagang. Kumaha? Bodyguard, sieur. Oh, Ya. ya. Dirampok. Acara tang perempuan berada gitu. Ya. Masuk. Beunghar biasa. Nya hayang YouTube payu misalnya YouTube naon teh medsos hayang payu make garulis gitu berja. Gitu. Mereka cawat. Cawat teh hungkul jeung kandang eta, kandang gunung. Oh, bener. Cara lihat. Bagabel. Aduh, Gusti. Aduh, aurat teh kudu tarutu. Ya. Kata bakal jadi dakwah. Nya sok lebar kanu garulis dihamur-hamur ceu urang teh nya. Nikah nih boy. Heeh. Dah siap udah sebon-bonnya bener. Ya izin lah. Ngabar bontin wah. Lain jadi laki teh cager-cager loba tompoeun nya. Bontin ngajak perang. Heeh. Geus perang dengan sabotase. Geus mah bisa kamu mah pulang pantau kunci. Dikunci nya. Ulah hayang geus Insyaallah mengkon. moal. Cinta sejati. Amin. Kan loba cenah manusia ina masuk ke pasan pamajikan teh. Ngeunah sorangan salaki mah. Ya. Cek pamajikan teh. Oh, kumaha kitu? Oh, cenah sagala pemajikan yo. Oh. Cek salaki. Ngeunah maneh. Nya. Maneh mah teu nanggung dosa salaki. Tapi aing sebagai salaki nanggung dosa sia jeung anak sia. Gitu. Bener tak? Nya. Tapi daraek we desa laki teh naranggung teh. Sabus diarantep nih pamajikan anakna teh. Salah salat diantep. Mata nama. Urang dosa pemajikan yang budak. Urang wah. Nya bener kotnya. Tapi si pemajikan ngalawan tinggal balikeun. Teu adil ka kuring mah salaki teh kieu. Ya. Oh, kotnya. Balikeun urang. Teu adil pelebah mana. Ya cara laki bisa kawin itu gitu kan. Kali kan gitu. Eta mah teh diwajibkeun. Ya. Heeh. Nu wajiban naon ka hiji pamajikan kudu satia nurut. Kaduana ngeunah keur jadi pamajikan. Pamajikan mah moal nuntut dosa anak jeung salakina. Tapi ngaran salaki. Bener potnya. Dosa pamajikan dibikeun ka
salakina dosa anak dibikin ke salakina sok mana da adil pada dos surga nu pang hebatna babari asup surga lintang ti pamajikanana nya awewe nya lintang ti nurut geus we surga anak pamajikan mah aya di salaki nurut satiang Paling gampang. ulah ngalawan nya tapi nah gini loba cenah kayak di neraka teh 70% awewe nah begitu babarina pan pernah kasupan ka surga sabab loba dina hatena keheul ka di salaki tah pemajikan walaupun dah senyum dalam bibir hati ngenek dosa ada pika sebelum salakina deui nya matakna gitu. Kudu ngalehan majikannya hong Dengen teh salaki jadi salakina ulah carekeun pamajikanna sing nya nurut bener cepatnya heeh insyaallah bekas ulah sok suudon ka salaki teh heeh walaupun bener ya ulah sok disuudonan ya dosa salakina bener gitu lintang ka Allah we Gusti salaki abdi kieu tutulungan abdi nya kitu kaunya pada mah kitunya ieu mah mencak jadi dosana sarua dosa salakina sarua pamajikan sarua ku sabab kana neraka ya barengannya mari hei mari hei kita ka neraka kabeh oh billahi ya mah mari hei ka surga gitu kunaon aduh akhirna salaki dosa pamajikan dosa sabab dan dosa pamajikan tantak sengor kan menjadi salakina ketemunan nya abaudan nya komod 3 poe saminggu ngabaudan tadi wawuhan jangan berharap mencium baunya surga naudzubillah ada di pemajikan lo musuhannya salah kita itu katanya ulah orang tetap ya sangka naon hirup teh kurang teh dicipeng ku Allah teh sina bahagia pokok hayang samawa nya masa tinggalkeun ari samawa teh kan samawa teh kabawa kabeh sakinah mawadah warahmah mah kabawa samawa samawana we anak jeung pamajikan heeh ditinggalkeun tapi lamun aya pamajikan keukeuh wae kitu mung dirobah cek nabi naon tempo we karakterna sok salat tara oh jadi tempo pamajikan teh sok salat tara gitu sok misalkan aman kaduana sok ngomongkeun salaki teh kagorengan salaki kalau batu nya tinggalkeun nya kan kitu jangan kabeh 5 teh kriteria teh kitu sok ngomongkeun batu ngagibahkeun salaki komo masalah hubungan rumah tangga Rusia diomong-omong ka batur laknatullah ta nya misalnya hubungan ayo nama lo baru temong-temong sos oke anak capeun malaikat adi teh lain berhubungan gede kan medsos ke diasupkeun ke kumaha coba jangan malaikat anak pangcapeun teh malaikat ati oh benernya pangcapeun baheula makan rokib capek teh dah hade we terus anak macana cek malaikat rokib deh urusan ati gue nama kabeh gorengna berani sia teh aduh ya Allah jadi tenang rokib mana dawuh ada naik deuh alaeunna Santai. nah matakna di dieu kuring bangsa jina manusia bangsa hayu orang bebarengan nya kosa kuring boga tanggung jawab aranjeun boga tanggung jawab so eta we urang nya tanggung jawab sebagai salaki naon berarti ngabayuan kula warga geus beres kula wargana kan jadi indung bapak kan kitu eueuh urang bisa mere doa adu ka indung bapak gitu ieu geus aya puguh jelema teh geus dibere ku jodoh ieu ayo hayang batur nya nempuk pakarangan batur kan goblok kada teh geus bon-bon Orang kasih banget sih, orang kan satia, oi, muji, amin. ya syarat ningali awal batur, Amin. oh bagus atau hebat, di teh, mana panoman tutup, bukan kacamata hidung, udah kacamata gerak, dibuka sampai habis sare, gitu lah ini, karena orang mah sebagai hamba lo, makhluk Allah, so bina we keluarga orang. Penting keluarga orang sing saralamet heula we. Nya. Da orang mah bisa ngurusin batur heula ieu keluarga sih bener heula. Urang ulah sampai kaki seungit di luar, goreng di jero. Naudzubillah. Tapi kudu seungit di jero, seungit di luar. Ya.
orang pada kieu hadewe babage keluarga urang di Pedidan. Ulah. Yang Bageurkeun heula keluarga urang. Bageran sing bener. Karasa kehadiran urang lompat ka batur kan cek batur alus cek keluarga alus. Bener. Sampai ka jadi fitnah. Ka kuring mah pedit euy cek majikan teh nyari ka batur babagi wae. Itu kan. Bener potnya. Ujian nama hayang pakarangan batur we mah. Komokan geulis mah dari teh. Si cantik. Bener bagus we ka si eta mah. Dia pernah menolak. Yang sesuatu. Apa dikawin ku batur. Ulah urang teh. Nya bener potnya. Berat. Akhirnya diungkit. Kumaha teh jelema teh kararieu nya lalaki da. TKB bos. Lain kumaha lalaki hampir rata-rata karya teh. Kan itu akhir zaman. Kayak kieu. Ilmu agama geus teu ditareangan. Nya tauhid akhlak geus selalu hidup sakit. Udangna teh. Aing hayang beunghar, aing hayang bahagia. Cek ala teh bahagia mah teh. Nah para roho karena maut gitu. Biasa deh guys ka beunghar pas kan poho. Naudzubillah. Guys. Mung teu kita penyakit ka pae. Kadang geus cager deui ingat deui ka dunya gitu we. Eta manusia teh mah nya kok bangsa anjeun mun potnya. Bangsa kuring makan harta kan teu pati bos. Heeh nyaho. Deui atulah jadi mah. Ieu teh sakedeung. Bener potnya. Moal lila dunya mah. Benang ku rusak, benang ku maut. Benang ku urang hancur. Da janji Allah bakal hancurkeun dunya. Iya. Sakumaha ayeuna aya jumeneng keneh aya keneh. Tunduk karena waktu ini nggak masa mencik Allah hancur kabeh salam dunia. Iya benar. Isi kabeh di alam semesta. Astagfirullahaladzim benar potnya. Bakal maneh mah ipang balikan balik ka kuring bakalan. Nu hade bakalan deh. Utama etanya. Iya amal soleh udah. Tamatak tadi teh nu sedekah ulah ngarasa prihatin nu miskin boga tanaga mah tanpa batas. Nya kaputan ke si ke masjid ikhlas teu dibayar. Ya, kerja bakti, jadi pahala, jadi amal. Cenah anu mere, alhamdulillah dari menta kuring. Tapi ya rezeki ti Allah keur urang. Ya. Itu manusia teh minta buruh, tapi anu mere nu sajen cicing Allah ngaburuhan. Potnya. Da Allah ge nyahoan sia teh mantuan teh boga anak pamajikan lamun teh dibere kumaha, buru-buru ku Allah ditutupan tah ke anak pamajikan kitu le. Eta hirup. Nya bener potnya. Pengsian dunia mah pek jalankeun sesuai jeung hukum-hukum Gusti Allah. Ingat ka ieu cariosan guru kuring gitu nya. Anjeunna nyariosan gitu. Hirup mah di dunya mah cicing dina sajadah. Ari sukan kuring dina sajadah teh cicing si hor teh sajadah aya hartina nya. Nya bos, saeutik jadi ibadah. Saeutik jadi ibadah. Setahun jadi ibadah. Tetap setahun jadi ibadah. Pokoknya mah segala kudu jadi ibadah. Sajadah teh eta di hati teh potnya. Alhamdulillah. Kudu sila we. Suatu kudu sila. Jadi sajadah teh nganu artina nya saumur hirup jadi ibadah. Nya bakaleun ke bakal jaga urang balik. Kan bakal balik kain. Potnya. Cek kalau teh mun pambalikan jadi masalah kan bakal balik. Eta cara ringat urang tadi teh komo keur beunghar mah. Mata kemang geus di mawon mah kabeh jadi anak yatim. Sorangan urang bantuan. Lintang tinggal naon amal soleh urang. Benernya potnya. Mun urang agembol berlian insyaallah bakal selamat. Coba urang agembol perang rongsokan kumaha ya teh. Bener. Ya dosa unggul naudzubillah min dzalik sepot. Ngomong hirup, ngomong aing dan da Allah teman loba ibadah mah sama. Nya. Da kemampuan sesuai jeung standarna. Hirup di dunia pek gerak caricing dina sajadah teh nya potnya. Madak manusia nu iman, nu Islam pek caricing dina sajadah. Arti sajadah ieu saumur hirup jadikeun ibadah. Tah eta hartina teh nya. Bener alhamdulillah. Nuhun Kang Cepot ngobrol teh nya alhamdulillah sing aya manfaat tahun baru ieu urang teh mudah-mudahannya doa-doa urang pi kahayang teh sugar atuh beunang harapan nya Gusti teh nya alhamdulillah tahun 2020 sing meunang milik anu gede nya nu barokah ridho Gusti makhluk-makhluk anu saroleh amin ya Allah amin ya Allah tahun ayeuna sing jadi tahun anu bisa ngabahagiakeun kebahagiaan
kenikmatan dunia akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Robbal alamin. Saking kami hatur. Punten we rada lebar ieu mah. Sama spon-spon menta wae. Ya. Buntin tetap nyungkeun wae. Kami perpanjang. Sing manfaat, sing maslahat. Insya Allah amin. Mugi orang sadayana sebagai makhluk Gusti sing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Barokah magfirahna sareng mugi urang sing anya kaselamatan sareng. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sakitu kabeh hatur, kuring pamit. Insya Allah. Mohon pot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.